Daging beres lunas. Ayo nama tinggal neangan yang beli baju, jeung kue. Tapi nges saminggu udah mending nges noel aja. Banyak kudu mulung rongsok. Kajen jadi pemulung ge atuh, nambah gelar alus. Naon alusna menang gelar mulung rongsok sudi teuing. Emang mana can kabeli baju lebaran mon? Can kukuhan. Adi teh kabeli mah geus wae init ka pipir imah urang mon. Arek naon tapi pir imah maneh. Di pipir mah loba baju arat urut na karung. Nya ada aing teh gemelnya. Banyak aing teh lebaran make baju urut rinyuhnya. Pas teuing. Biasana aja sok ngarayu duda mun teu boga duit teh. Ah, aya ge duda dukor. Naon dukor teh? Dukor teh duda koret. Aing ngawangkongnya jeung manehanana. Ti mimiti bibir aing rapih nepi ka ngapudah teu menang 1000 acan. Najis panai kitu teh. Ah kurang ngarayuna meureun mon. Kurang ngarayu naon? Geus sakabeh ilmu cinta kurang dikaluarkeun. Jangan ngarayu si dukor. Ujug-ujugna pan aing dititah balik, pan gelo. Atuh heueuh balik mon manya ge menarek ngenong. Ah teuing lieur asa eta mah bingung ngajelaskeun ka maneh mah. Sila kene ieu sete lebaran mah. Atuh udah bingung, kudu tual-tuel ka mana deui geura. Toelan Bang Emok geura. Ameh moal gagal. Pasti hasil eta mah. An kudu tatanyana ka Caom nya. Ka mana Caom? Bangun kertantung. Heuh suganya, paingan telepon teh diangkat-angkat. Terus ayeuna maneh kumaha mon supaya ngahasilkeun. Jualan geus beak dangkak. Ah, arek udah gade we ayeuna mah. Emang maneh boga gadekeuneun mon. Boga si Nandini. Gadekeun ku aing. Moal ge laku ucing gunul kitu bari borokan. Setelah ubaran heula, meme digadekeun teh. Urang ge mun ngagade si Nandini teuing. Asli Nandini teh laku mah digadekeun, gadekeun maneh we tah. Gua edan. Geus arek balik heula tunu. Rek beureum heula. Heuh jig init mon. Atuh.